Ya, oke. Dia, itu tema nate kemerdekaan ya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Siti Rahma, Najwa, Naswa, Priska, mangga tiasa dihurungkeun. Nah, sip. Tetap. Oke, Naswa hiji deui, Naswa Azalia. Naswa Azalia, tiasa dihurungkeun kamerana Naswa. Naswa aya teu Naswa. Naswa tiasa dihurungkeun kamerana. Kamana Naswa teh? Bade di kawitan, Naswa kumaha? Nah, sip. Oke. Orang buka heulanya ke ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kelompok hiji dinten ayeuna dinten yang ditunggu-tunggu gitunya di mana hasil skenario anu tos didamel ayeuna dipraktekkeun. Tamangga kelompok hiji tiasa tampil sesuai dengan skenarionya, ulah geumpeur, ulah tegang gitunya. Pamimisana hilap teks, kumaha carana boleh ningali teks tapi tong kaciri ku ibu gitunya. Oke, siap? Mangga kelompok hiji diuihkeun ka kelompokna ka ketuana wilujeng di kawitan. Siti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Islam kanggo urang sadayana. Tepang deui sareng simkuring Siti Rahmadani dinten ayeuna di studio tos aya Ibu Priska sareng Ibu Naswa. Di dieu abdi bade tumaros perkawis ulang tahun kemerdekaan. Dina kaayaan Covid ieu kumaha carana ngayakeun lomba-lomba? Mangga Priska diwaler. Sedang nama atau sadayana divaksin ngan ayeuna teu acan divaksin sapalina deui. Kedah tedaraman. Ibu bisa ulang lagi gak? Harusnya Naswa yang jawab. Oh, Ya, tadi soalnya nggak ada. Oh, oke, siap. Sok mangga diulang deui nya, diulang deui sok. Tong geumpeur, kalem. Oke, mangga Siti Rahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng salam kanggo urang sadayana. Tepang deui sareng simkuring Siti Rahmadani dinten ayeuna di studio tos aya Ibu Priska sareng Ibu Naswa. Di dieu abdi bade tumaros perkawis ulang tahun kemerdekaan. Dina kaayaan Covid ieu kumaha carana warga ngayakeun lomba-lomba? Lomba-lomba di dieu netepkeun aturan pamarentah sareng protokol kesehatan seperti jaga jarak, ngasuh panangan santes lomba, sareng nganggo masker. Upami di dieu warga sadayana tos divaksin teu acan?
Kedah nama atos divaksin sadayana. Maaf Bu. Kedah nama atos sadayana divaksin ngan aya nu sapaina dican teu acan divaksin. Jadi teu kedah jadi teu waka divaksin. Jadi teu waka divaksin. Oh mohon hatur nuhun. Ayeuna urang ngalih ka Najwa salaku reporter anu ngawawancara Satgas Covid. Hatur nuhun Siti, abdi di dieu parantos sareng Satgas Covid nyaeta Ibu Ismi sareng Ibu Syifa. Kumargi Bapak Ibu salaku Satgas Covid, parantos sterilisasi ku ngalakukeun pancen penyemprotan cairan disinfektan anu secara berkala. Nya muhun sateacana parantos dilakukan penyemprotan disinfektan sangkan steril. Kumargi disinfektan anu disemprotkeun kana sakujur tubuh secara langsung bakalan aman atanapi henteu. Aman upami henteu kana soca, pengambung sareng lambai. Oh nya muhun, hatur nuhun kana waktos anjeun abdi Najwa eta anu kuring laporkeun ayeuna kuring balik ka studio. Leres hatur nuhun ka Najwa parantos ngawawancara Satgas Covid. Eta sadayana warta anu tiasa kami sampaikeun dinten ayeuna. Kuring Siti Rahmadani anu janten host dina program Kumaha Kabarna Indonesia. Wilujeng enjing hatur nuhun. Oke, hatur nuhun Emtrak sadayana. Plong ya, tas plong sadayana. Oke, kanggo kelompok hiji tos saya ayeuna kana ieu nya kana pertanyaan anak per individu. Kahiji hoyong nares ka Najwa Jaki nya. Najwa Jaki atuh Sipa. Jadi wawancara teh naon Najwa? Saya soal tenang. Masih di mute etana. Oke. Jadi wawancara teh naon Najwa? Wawancaranya eta Proses dialog antara dua orang atau lebih. Oke. 2 orang atau lebih, muhun. Tiasa kitunya jawabannya, Najwanya. Oke, Siti Rahma, janten tujuan wawancara teh naon? Kan tadi teh proses dialog gitunya, proses dialog. Nah, janten tujuan dina wawancara teh naon Siti Rahma? Mastikeun bener henteuna kajadian atawa sok disebut oge aktualisa fakta. Oke, aktualisasi fakta. Oke, Ismi, naha di urang sok aya berita hoax, ta eta kumaha? Kan tadi kan saur Siti Rahma teh analisa fakta gitunya wawancara tehnya. Nah, di urang sok aya berita hoax gitunya hoax, ta eta kunaon sih gara-garana Ismi? Gara-garana kumaha? Karena lantaran naon Ismi? Oke, bantosan ku dia. Kumaha Ismi? Kita ya masyarakat SMA kan sok ayahnya berita-berita hoax gitunya, misalnya vaksin teh ngandung ieu ngandung itu bisa menyebabkan lumpuh itu ieu, tah eta gara-gara naon sih orang teh percaya gitu karena hoax eta. Oke, sok ikeun heula nya pikir-pikir heula jawabanna, oke? Lajeng Kadia ya, dia dina wawancara teh aya tata kramanya, tata krama bahasa Sunda. Nah, eta fungsina kanggo naon sih tata krama dina wawancara?
fungsi tata krama. Kumaha dia? Dia, aya dia. Halo dia, aya tuh dia. Atau ngelag eta. Oke, lajeng heulanya ka Priska. Tadi anu tata krama teh kumaha tah? Aya tata krama bahasa Sunda eta fungsina kanggo naon Priska? Halo, Priska? Halo Priska, cek. Ya, Bu. Oke, fungsina tata krama dina wawancara naon? Fungsina kanggo agar jelas saat bertanya atau oke. menjelaskan gitu. Oke, meh jelasnya gitunya naon nu ditaroskeun, naon tujuan wawancara, namun aya dina tata krama. Salajengna Naswa Ajalia. Wawancara anu tadi dilakukeun teh jenisna individu atanapi kelompok. Kelompok. Nah, disebut kelompok Naswa Karena nggak sendirian yang itunya, apa teh? Yang wawancaranya, jadi banyakan. Oke, siap, hatur nuhun. Lajeng deui ka dia. Dia aya dia. Dia aya. Ismi, kumaha tos mendak jawabanna Ismi? Saacan Ibu. Acan, nah oke, sakantanan ku Ibu dijelaskannya tadi teh nanti pertanyaan teh hoaxnya berita hoax. Nah, orang terpancing berita hoax lantaran kita horea milarian fakta tadi teh saur Siti Rahmanya. Saur Siti Rahma kan wawancara teh kanggo analisa fakta. Nah orang bisa termakan oleh hoax lantaran kita malas gitu untuk mencari fakta yang sesungguhnya. Salah sahijina teh kahiji malas mencari, nu kaduana malas membaca gitu. Jadi faktor utamana tina eta komo di Indonesia jumlah daya serap literasina masih keneh rendah gitu nya, masih keneh rendah sapertos kitunya. Isminya. Ya. Oke, tadi dia aya dia. Ada Ibu. Oh, oke. Tadi salah terus dijawab ku Priska, mung Ibu yang naros deui ngeunaan tata krama dina wawancara eta fungsina kanggo naon dia. Fungsinya Fungsina. Selain tadi kan saur Priska mah jelasnya sangkan jelas gitu. Saur dia naon? Ada pendapat lain teu? Fungsina tata krama. Sok. Taluk. Halo dia. Cek. Kumaha terus mendak jawabanna? Kumaha jawabanna? Tacan aya? belum. Oke, tadinya fungsi tata krama teh kan kanggo muguhkeun kejelasan tadi saur Priska. Selain teh eta oge kanggo ngalarapkeun sopan santun gitu kan. Tadi tata kramanya hubunganna jeung sopan santun dina berbicara komo dina bahasa Sunda mah aya undak usuk bahasa Sunda gitu. Pas tadi kan
pewawancara naros ka narasumber kumaha gitu sangkan sopan, sangkan kahartos gitunya sangkan jelas. Oke, hatur nuhun kelompok hiji tos saya pisan sok kurungkeun heula kamerana urang foto heula. Urang foto heula kanggo kenang-kenangan praktek munggarannya bahasa Sunda ieu. Oke, 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun kelompok hiji wilujeng ya tos plong tepang deui minggon payun ulangan bahasa Sunda dina media didik. Siapnya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa lab.